لي خمسات أطفي بها حر الوباء الحطيما المصطفى والمرتضى وابناهما وفاطمة gogoda ejeng gogoda hijieung hiji ngadoja pikeun pamecak sabarna nandangan pahit peheurna nalika amprok karandap pantes mun karasa eungap musibah tumerap nepi ngajerit ngaratap taya contoh tur tauladan nutiasa ngabandingan sabarna Gusti junjunan mayunan pahit ujian sabar teh rasukan Nabi pantas mun henteu babari pahalana oge pasti babandingan syahid mati li khumsatun utfi biha harral wabail hatima al-mustafa وابناهما وفاطمة datang wabah pi ambekeun sadaya silih tudingkeun aya ge nu nyapirakeun tungtungna manyilakakeun piwarang calik di iman malah wisata jarambak jadi weh
Banu karna mata kewa keyakinan kudu tarik pageh akidah sing tilik tapi fikih ngadidik kudu ikhtiar sing api ulah osok lalawora gede kawani balaga disangka moal tumiba kadiri anu digjaya penyakit tepilih kasih dekwani dekletik buri kasasat tepi pilih geus kena kakara perih usik atawa cicingna sadaya aya usumna pada ibadana kan tunurut ka ulama tur pamarentah taos mafarinkeun pawara ka umat sangkan sumera ulah waka seueur oja mugi Gusti nang tayungan abdi tur anu nyerengan dina lingkap perjuangan dakwah taklim pengajian mugi Gusti maparinan kana diri kakiatan dinanya pengiman Islam tina gogodana jam